Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dugi deui kana dinten Kemis anu mana dina dinten Kemis ayeuna mah alhamdulillah dugi kana sasi Zulhijjah. Kaping sabaha teh Bu? Kaping 2 dinten kadua. Syukur anu taya hinggana urang sadayana dipasihan yuswa kana sasih Zulhijjah, karena di sasih Zulhijjah teh sasih anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dugikeun ka dina katerangan diuningakeun aya naon dina sasih Zulhijjah teh. Aya naon ta Bu dina sasih Zulhijjah teh? Ibu. Aya Idul Kurban. Ibu mah yang mutna teh kana kurban terlintas Zulhijjah, terlintas kurban, terlintas daging. Padahal ibu oge tuang daging teh sering laras kitu punya. Tapi nahanya lamun kurban masak diantos-antos laras Bu. Benten teh raosna. Benten raosan teh. Naon janten bentena? Sadi dinten mah meser, kurbanna gratis, gitunya punya. Itu panginten lebih enak nate, lekas Ibu. Alhamdulillah. Bu hadirin rahimakumullah. Ternyata dina sasih Zulhijjah sasih anu diagungkeun ku Allah, sehingga dina sasih eta teh dina sasih rayagung saur basa Sunda nama nyaeta aya ibadah nu paling utama. Coba Ibu ibadah naon? Ibadah haji. Di bulan Zulhijjah adalah pelaksanaan rukun Islam yang kelima yang disebut ibadah haji. Ibadah haji tempatnya sudah ditetapkan dan waktunya sudah ditentukan. Laras gitu Ibu. Abdi mah engke we ngahajikeun teh sakalian bari muludan, tiasa teh? Henteu. Karena bulanna tanggalna parantos ditangtoskeun. Kanggo ngalaksanakeun naon? Kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Maka di bulan Zulhijjah teh teu kinten unggulna karena di lebetna aya pelaksanaan ibadah haji. Subhanallah. Balasan kanggo ibadah haji anu ngalaksanakeun ibadah haji anu ngabantun predikat haji mabrur atanapi mabrurah, maka naon balasanana teh Bu? Surga. Hoyong Ibu ngalaksanakeun ibadah haji? Hoyong balasanana surga? Sayang. Nu ngalaksanakeun ibadah haji oge Ibu teh acan kantenan kenging surga upami henteu mabrur. Laras kitu Bu. Saha anu tiasa ngalaksanakeun ibadah haji? Muslim anu mana anu ngalaksanakeun ibadah haji teh? Muslim jalmi anu dipanggil ku Allah. Laras Ibu.
kalayan anu parantos tiasa memenuhi manis tato ilaihi sabila. Nu kumaha manis tato ilaihi sabila teh? Anu tos aya kanggo bekelna, anu tos aya kanggo ningalanana, anu parantos aya kanggo ongkosna, kalayan badana sehat. Pan seueur ibu jalmi anu artosna seueur hartana berlimpah tapi salirana udur, badannya sakit tetiasa ngadeg tetiasa calik nu kitu manis tatoan teh bu henteu maki naon badana udur. Aya oge jalmi anu jajang sehat tuang narwog amengna getol tanagana kiat ngan teu gaduh ongkosna. Aya nu kitu teh bu? Seueur anu tadi seueur anu dieu. Hayang pisan ya ibu ya. Tapi naon atuh ongkosna teu acan mampu. Subhanallah ya bu ya. Kabita kanggo anu ngalaksanakeun ibadah haji nu tos dipanggil ku Allah. Sok sanaos panginten dina taun ayeuna mah karena aya pandemi ya bu nya. COVID-19 ternyata kahambat kang ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan anu parantos persiapanana rengse, mudah-mudahan cing dipasihan kalancaran kanggo taun payun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji tabu aya ibadah haji.